aya Cina kawauh Gus Dur pae anu sok nyumbang segala rupana anakna mohon wasiat ta bapana teh ka anakna kalau aku mati nanti bilangin sama Gus Dur hayya apa kok supaya disolatin sama Gus Dur bebejannya pae Gus kenapa ayah saya meninggal ya udah kalau udah meninggal tapi ada wasiat kenapa mohon disolatin katanya kabehan bingung masa sih nggak disolatin cak orang NU kabeh nentang kan nggak boleh atuh dia mah Cina cek Gus Dur bawa ke masjid orang NU kaget kabeh ini Gus Dur ada apa sih nggak usah bingung bawa ke masjid katanya orang wasiat kok orang NU kabeh ngalah wudu kan sholat kabeh tapi mikiran Gus Dur ilmuna ti mana tidak disolatin kumaha sih lalakona teh tetep bae bertentangan aja jeung Al-Qur'an ieu wah bahaya Gus Dur ya ieu bisa jadi isu internasional cenah masa di Indonesia aya Cina disolatin kabeh ge ngaroromong di luar tapi ngomong mah ka Gus Dur wani ayo masuk masjid mayit taruh di belakang KBG kaget Gus nolatin mah mayitnya di depan jangan banyak ngomong jadi mayitnya di tukang deket lawang ayo maju ke depan ya kita sholat zuhur usolli pada Allahu Akbar sholat zuhur kan kabehan beres udah kubur cek anak nanti kok di belakang sih iya sebab ini mah kan lain agama kalau agama Islam mayitnya di depan kalau agama non muslim di belakang oh begitu ya iya jago Gus Dur bantu saya lihat kalau nyolatin tuh nggak pakai sujud kok ini pakai sujud ini kan temen saya udah kubur tilok eleh-geleh Gus Dur mah Masya Allah gitu aja kok repot dan leh kabeh urang NU ge ngatuhan salat lohor tuh masalah ieu lawan beda da jeung Kangjeng Nabi apalin dan teu ngadoakeun Kangjeng Nabi ge apalin tapi nu ditinggali sirna aya rahasia-rahasia anu ku urang teu kabaca seperti etalah jelema kumaha atuh Kangjeng mah para aulia Allah ge geus teu kabaraca ku urang teh lamun masih kene kabaca lain wali lamun masih kena kabaca ulama zahir ulama batin geus moal kabaca kajen ku kumaha teliti kurang moal kabaca sebab naon zahirna seperti eta batin damanya nama ka Gusti Allah mu'allaqun bil arsy loba nu teu kaharti kajen masih kena kaharti ulama zahir teh mah anu asa kumpulan di Golkar di PDI jangan salah saeutik bae ge bugus anu salah hebatan aing di Inggriskeun saeutik takos gitu mal kaharti loba nu teu kahartina ngan teu bisa ngomong ka ahli batin mah eta sepanjang masa kitu bae ketika diomong seri ahli batin oh can kahartieun moal nentang moal ahli batin berarti teu kahartieun oh masalah engke ge kaharti tungtungna itu aja kok repot nah ieu eta mah inget ka dongeng abah teh ya di dieu jelema jawara dongeng abah ieu mah sanggeusna pae memeh pae wasiat abah mah lamun pae iring ku tanji nu ada tanji teh situ pancen kiai nyaho di dieu baheula aya tanji lamun hese hujan make tanji ucing di pandian tapi eta sok hujan heran gula ge eta dibandingkeun jeung ustad-ustad anu bangsa partai mah tilok manjuran kena mandian ucing bakal leutik teh asal hujan bener hujan kipu doli istisqa Allahu Akbar panas waduh duit partai di dahar mal beres lain pudoli ieu pudoli itu keur dongeng eta jawara abah mun pae iring ka makam make tanji geus ngaranna ge jawara beres wasiatna eta
salaten tetap urang kajen sakumaha jawarana sakumaha dugalana sakumaha bajidorna bajinganana aing ngaran Islam mah wajib disolateun wajib mun teu nyolateun duraka teh kecuali boga hutang kena baris boga hutang mah ka ditu dah yuk kiai karumpul kabeh aya wasiat naon wasiatna ieu cenah kudu diiring hayang diiring ka kuburan aku tanji bo ditentang ulah teu usah tamu teu usah kabeh ieu kumaha cak abah iring kabeh pan kiai ulah pan iring wasiat geus ngaririwaan naon ceuk kiai kabeh kaget tidak metik itu amat cek ya teh hukumanana ieu mah pan atuh ai wasiat kos kieu teu sah cek teh wo ribut kiai iring beres begitu beres wala teh mana tanjeuna iring ngan ulah ditabeuh beres atuh enggak atuh teh ditabeuh mah atuh naon artina ngan diiring doang dipapanggul doang ulah ge dipencet karak sareuri kabeh jaheun atuh sapira diiring ku alatna doang atuh ka ditu aju teh ditabeuh teh ditiup masalah geus datang ka ditu diangkrokeun aju dibawa di ngabebegeratan masalah tak kiai teh lalu geus muka otakna geus teu eleh wasiatna dilaksanakeun pan haram atuh henteu pas kitu